Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa badai ngiring ngarewong juragan. Tuh tingali aya wano hujaha sampulur awakna leunjang kulitna hejo sarulang nyeples Dewi Ratih ti kayangan. Tu tingali aya jajaka dedek sampai rupa hade tingkahna pinuh wibawa dari barat Kamajaya turun surga maranehna hei parengah hiji sauyunan ucapkeun pasini janji ijab kabul saksina Bapa Panghulu payus matak nuruk cupu. Hujan nyai hidup teh baraja temen geget layar jeung panutan bale endah bale nyungcung satekad hirup bakal silih jungjung. Tuh tingali aya wano jaha sampulur awakna leunjang kulitna hejo carulang nyeples Dewi Ratih ti kayangan. Tu tingali aya jajaka dedek sampai rupa hade ringkapna pinuh wibawa beribarat Kamajaya turun surga maranehna hei parengah hiji sauyunan ucapkeun pasini janji ijab kabul saksina Bapa Panghulu payus mata nuruk cupu. Ujang nyai hidup teh baragja temen geget layet jeung panutan bale endah bale nyungcung satekad urang bakal silih jungjung maranehna hei parengah hiji sauyunan ucapkeun pasini janji ijab kabul saksina Bapa Panghulu payus mata nuruk cupu. Ujang nyai hidup teh baraja temen geget layet jeung panutan bale endah bale nyungcung satekad hirup bakal silih jungjung Maranehna hei parengah hiji sauyunan ucapkeun pasini janji ijab kabul saksina Bapa Panghulu payus mata nuruk cupu. Ujang nyai hidup teh baraja temen geget layet jeung panutan bale endah bale nyungcung satekad urang bakal silih jungjung. Mangga sami-sami. Assalamualaikum.